aya santri keur ka warung malam Jumat kan marhaba biasana marhaba santri ka warung ganyawan punyana ka warung aing popocongan beurangna anu maot woh eta santri balik ti warung teh potong sieun nya leumpat di dinya kene potong si ieu anu nyingsieunan teh nyingsieunan balik ka pondok di pondok aya pocong di gang teh apa pondok ke gang gitu tah aya pocong jangan suka nakut-nakutin gua lo epak beneran koclok lu yang bener lo lu mah kayaknya pocong beneran eta kuari kula ngan eta maot tah nu eta bata nu ngamanggih pocong geus maot keur can maot tah kula sok asal ka pagi bejengnya rame aja serta ngobrol nu mantak rame nyin popocongan jeung kula jadi eta kan manggih pocong namanya na sorangan jak kula maju karunya nu balik di warung teh bohong lain pocong bohong kula mah karunya barang nuleunya lumpat di dinya bae ye kasih sae jelema ieu aja kukula dikitu teu bohong teh oh karak reda kula mah tetep bertanggung jawab si itu na lumpat tah ka ditu ka pondok berarti aya gang pondokna teh belah di pondok mah make gang tengah ternyata ka dieu aya pocong di tengah wah jangan suka gitu lu kareng pocong beneran atuh kula kadinya ngagoler nyana eta lalakon bae lakos kitu sangar di dieu sangar geus mun dicaritakeun di dieu sangar lain lalagan putuh loba jin loba kemudian kuntilanak loba di dieu